sibuk anjeun diuk siga nu pangkawasana, tapi lamun dititah gawe kalahkah bingung. Mentah tulung ka batur, lamun dikritik kalahkah pundung. Bakatku bingung can manggih jalan, kalahkah leos ka taman nyiar kasempetan. Tuh tempo di juru buruan kantor aya nuker ngariong, gaya masih ganunya handapeun tangkal samoja nuker kembangan. Diuk ngariong jeung sababaraha bawahan, lain keur nyieun rencana atawa kreasi, tapi keur ngawangkong ngobrolkeun rupa-rupa mutasi. Aduh Gusti, pimpinan teu bisa naon gawena, ngumpul handapeun samoja unggal taun, ngobrolkeun batur neangan kasalahan, sangkan jabatanna aman tina ancaman. Batur lain mikiran sangkan pausahaan maju, anjeun mah kalahkah sibuk ngasuh bawahan. Tong nanya perkara data atawa aturan, anjeun mah pinter nangan ukur nita hungkul. Lamun aya hasil HD anjeun nu pamer, lamun aya nu ruksak bawahan nu jadi korban samoja bodas gugur. Ninggang kana takta siga nyindir iraha rek pinter. Kembang samoja mah biasana di kuburan, pantes we aura kantor teh beki. Lila beki kucem urusan batur diulik, urusan gawe diculkeun. Lamun terus kieu tinggal nunggu waktu kabeh ancor. Aduh Gusti, pimpinan teu bisa naon gawena, ngumpul handapeun samoja unggal taun, ngobrolkeun batur neangan kasalahan, sangkan jabatanna aman tina ancaman. Batur lain mikiran sangkan pausahaan maju, anjeun mah kalahkah sibuk ngasuh bawahan. Sang raja samoja angguran mah diajar gawe, tong ngawangkong wae bawahan diajakan ngomongkeun batur. Kursi anjeun goyang, tinggal nunggu waktu ke labu. Handapeun samoja wangkongan